Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warga-warga anu di lembur, baraya anu di kota, kum di mana we ayana, teu di wiji-wiji. Wilujeng patepang deui sareng sing kuring kang aya dapan genap MC anu baris midangkeun sababaraha warta kanggo sababaraha kapayun di channel Kapiatur TV, channel baraya urang sadayana. Baraya Kapiatur TV dina dinten ieu painten jejerna nyaeta bulan anu satia ka bumi. Tuh nya jejerna ge bulan anu satia ka bumi. Baraya Kapiatur, bulan mangrupikeun salah sahijina benda langit anu sok seringnya katinggal di bumi salian ti panon poe. Laris pisan atunya eta mah aya panon poe paintennya ti siangna ti wengina aya bulan painten kitu tah. Bulan mangrupikeun satelit bumi kusabab bulan muternya ngurilingan bumi kitu tah. Tangtos teh atunya jejerna oge bulan satia ka bumi nyaeta bulan terusnya ngurilingan panon poe kitu tah. Bulan ngalakukeun rotasinya atanapi ngurilingan kitunya ka bumi pikeun bumi gitu. Salian eta oge nya bulan oge berotasi kitunya ngurilingan tina porosna nyalira kitu tah. Salami kirang langkung 28 dinten kitu tah saur katerangan dina ieu. Hampir sareng waktos bumi berotasi gitu tak istilah nama. Bulan mangrupikeun salah sajina satelit bumi. Tah, bulan bakal terus ngurilingan bumi. Tah, jarak bulan sareng bumi teh nya kusakitu deketna. Tah, anu malihan mah katinggal ageungnya pami ditinggal di bumi mah kitu tah. Baraya Kapiatur, bulan ngagaduhan jarak nyaeta 384.000 kilometer ti bumi. Tuh nya suhu di permukaannya, suhu dina permukaan bulan teh nyaeta 100 derajat Celcius tuh. Ti siang gitu nya. Ti siang upami negatifna nyaeta 170 derajat Celcius nya upami kaayana ti wengi. Upami kaayana ti siang 100 derajat Celcius, upami ti wengi kitunya 170 derajat Celcius. Jarak upami ti siang sareng ti wengi teh kitu tah baraya Kapiatur lumangsung salami kirang langkung 2 minggon kitu tah nya. Jadi lumangsungna teh siang antara siang sareng wengi teh lumangsungna jarakna 2 minggon gitu tah. Saupamina urang ngagunakeun teleskopnya tah. Teleskop teh alat anu ninggal benda naon rupi-rupi benda anu di langit tah disebutna teleskop gitu teh nya. Upami anu teh can uninga mah bulan tiasa ditinggalnya cukup jelas tah di bumi teh ku lantaran ninggal ngagunakeun teleskop. Permukaan bulannya tah dipinuhan ku kawah-kawah hasil tina tabrakan bulan sareng meteor-meteornya. Meteor teh upami urang mah disebutna teh naon batu-batu nu aya di langit kitu tah. Saupamina tinggal di langitnya, saupamina ninggal di langit aya sababaraha bagian bulan anu katinggal poek gitu tah. Sareng oge aya anu katinggal caang tangtosna. Bagian-bagian anu poek teh eta nya mangrupikeun dataran rendah. Sedengkeun bagian anu terang mangrupikeun pegunungan gitu tah. Pegunungan anu aya di bulan tangtosna nya.
Kukituna nya letak deket sareng bumi anu sok muteran bumi teh panampakan bulan beda pisan sareng bumi gitunya. Panampakan bulan teh beda pisan sareng panampakan bumi. Bahkan bulan henteu ngagaduhan cai atanapi atmosfer gitunya. Atmosfer teh lapisan luar bumi gitu tanya. Manusia henteu tiasa bernapas di bulan. Kumargi di bulan mapan tengah gaduhan atmosfernya gitu ta. Dina sebarbagian deket kutub anu kemungkinan ayana es kawah anu tos aya gitu ta. Dataran rendah anu luas di bulan disebatna laut. Pamirsa baraya kapiatur. Dataran rendah eta mangrupikeun dampak tabrakan sareng meteoritnya. Benda-benda batu-batu anu aya di langit terselimuti gitunya tah anu ditungkup ku lapa gunung api nya, ku lapa gunung seuneu kitu tah. Anu ditungkup ku lapa gunung seuneu kitu tah baraya kapiatur. Di zaman kapungkur oge nya bulan teh ngagaduhan gunung-gunung seuneu kitu tah. Gunung anu aya anunya luhurna teh kirang langkung 8.200 meter gitu tah. Permukaan bulan teh nya berlubang-lubangnya ya, pamirsa kapiatur nya kusabab ngagaduhan kawah ku mangrupi-rupi ukuran gitu tah. Pamirsa kapiatur aya kawah anu agengnya di bulan anu ngagaduhan luas nyaeta 200 km. Tuh sakitu luasna nya pamirsa kapiatur. Mung sakitu wae baraya kapiatur nya anu dipidangkeun ku sim kuring kirang langkung nganyungkeun dihapunten. Panginten urang patepang deui di video-video anu salajengna. Baraya kapiatur saupamina aya saran sareng kritik anu silih ngawangun mangga serat wae di kolom komentarna. Tong hilap nya mencet tombol subscribe-na saupamina baraya naon teh ngarasa mangpaat ieu video panggilan kitu tanya. Denden di handelem sieum, tunda di hanjuang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.